Mang, Naon dia? mang, hari kami dikumpulkan di dia nek naon, nek ngariung ta naon. Ngariung bae ngariung pikiran dari ria mah pertelihan deui. Dikumpulkan dari eta poin deui bere hafalan hiji-hiji ieu. Waduh, apalan dia kemarin yang ambil can apal. Yang penting ieu. Hafalan naon kitu ieu. Hafalan naon dari ria. Pokona mah nu aya dina Quran hafalkeun ku dari kabeh eta nya. Cuan poho mun aya tongtrong di dieu kadang sumut dari ria eta tongtrong langsung ka kamar aing nya kumpul dari ria. Setoran kana aing. Kuari keneh ieu nya mun ngadenge tongtrong pokona mah sumut dari ria eta langsung menuju ka hareupeun aing nya. Wih, kadiluan. Kumaha ieu dari ya hafalan tuh. Tuh pusing turun tangga eta ieu. Ih, dia masa sieun-sieun. Oke lah. Terus kami lamun teu apal kumaha ieu? Lamun teu apal kuan disunatan dari 2 kali sampai rata eta kanjut. Geus sakitu bae nya aing teu kees heula ka kamar dan geus geura apalkeun bae teu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pusing kan ulu aing. Teu apal-apal. Mata laran obat. Namun tadi etakeun mabuk. Basa apa tam. Kamu udah salah yuk. Ya bernaon anjur. Ya palcan, encan. Mayu, strap mual. Ya, yuk. Bisa-bisa orang disunatan ya, mah. 2 kali. Strap yang disunatan. Bisa rata ya mungkin. 1, 2, 3. Sedang tidur baik. Hari kami mah. Dalam arti kene karunya. Kami masih gede yang saya bulus. Serentak gitu lah. Ya, tidur aja lah. Dari ulah dia baik, dia banyak. Ayolah, aing pusing. Aman, ayo, ayo. Aduh, wait, tungguan, wait. Betulan nang saung tuh, jangan saung. Ya, sing. Saung ayo. Oh, eta. Naon dia? Song babe aing ieu. Besarnya mah lumayan nih, man. Weh, dia mah aing nunggu kado sorangan dapat sieun. Naon dia? Dan bandingan aing. Kelar kapan urang? Urang ieu di teangan moal ieu. Aing semua dia mah aing anak RT selawe penjara mah santri ieu. Sieun-sieun dia mah. Direk amat tidak kape dak. Coba jam berapa kita yuk. Jadi mah jawab tiang ngaji ya mah. Aing tongkrong lan lah budak dengeran ngaji. Aing tongkrong balik. Nah ya dak baru dak kaki gede na iya kobong mana udah ngasih dak sekarang lulin meren coba kain tangan kenalan. Assalamualaikum. Jangan makan marah anak kita bos. Assalamualaikum. Emang senior. Assalamualaikum.
Mang. Udang mang. Ayo si dia ngudang kenaing. Mang suancin aja. Aduh, wancina naon dia? Dahar tanaon. Geus geura asakeun bae liwatna, kayak lamun asak udang keun dia nya. Ih, pertalihan bae wancina ngaji ya. Iyo kitu. Udah kamarana eta. Kuari wancina talareun budak ke setoran kana aing ieu. Budak kamana kitu eta? Budak saha, Mang? Diam pura-pura teu nyao boy. Atuh eta santri anyar anu leutik teh awakna ge. Kamarana eta budak? Jak kurang ditoong di ujung barat ke ujung timur jauh saha eta. Aduh, moal endah aing di beken anu beunang eta. Geus kurang teangan yuk, ka mana teh ya? Ayo. Saya jangan orang. Aduh. Bocil. Ngeri pun budak dah. Man. Budak tuh man. Mas pengen dulu. Atuh puara dia dong kenintip lang da bae narik kieu aing. Aing kudu benerkeun deui. Tuh kebeji setan. Apa menang dari. Udah di. Atuh dia ke udah kayu. Budak kemana? Kok dia jadi budak aing sih? Kemana nih budak? Aduh, aing Pusing bela aing. bahaya gede ieu mah, teu panggil-panggil mah. Ya urang ieu budak ku guru mah yo. Hai mati we, sakra mana? Sama entahnya, serius, budak-budak. Capek, tenggorokan panas. Udugan di kebun kakek aing di tuaran. Ampun emang anak kakek. Tuar-tuaran bae.